Tidak aing dagang kartu sepi-sepi amat. Sing aing yo. Dagang nondi yang miski. Si Arka ditunggu-tunggu. Mau datang-datang sama lumpahna apa jelema. Nah, aing kebel si Arka. Ngorderkeun ieu aing yo. Pusing aing teh dagang. Ganti profesi lah. Ini gitunya. Coba. Gitu. Yo, kita sebut dulu enon. Halo, Arka. Teh, enon. Coba maneh ka dieu. Ku urang nek di tita ieu ngorderkeun tas seurang yo, gantilah, ganti dagang ieu. Sarehe bae aing pusing. Oke kalinya teh, gedung. Gua tutup udah soalnya yuk. Oh, ya, kadinya. Yuk. Tunggunya. Siar ka kunon teu gogoyangan sorangan bae. Pasti nu magelo ko sapukeun lah. Asa kunon dia gogoyangan pasti nu magelo. Naon jagoan ya, dia mah kebiasaan nih. Aing kayak ketika. Iya mah. Terus yuk tadi. Pak aing pusing ati ya. Ada bocil mikiran naon kitu puing hati ya. Tuh kabogo. Dari bobogohan dia lah, aing mau gede jomblo. Dia mau jomblo jeung aing ngoboga. Ning na jomblo dia awet duit dia, pada buka kebun mah dia diet ya kayak jajan buka motor. Kedua dia buka mobil dia punya. Oh sih, tapi itu kumain itu. Geus bogoeun. Aing nang bogo. Iya. Bodoh tong dia. Terus jalan ke ngekor kayak gitu. Dia kunon jomblo. Ning na jomblo banyak. Pada temen jomblo mah dia cenah ge duit na awet kayak dia aja motor tapi bawa kesarangan bae pan ada duaan mah pan aja tabah tuh naik kumah puyang aing kita dua Oh sih. Duit aing beake. Terus mau di bensin aing ka jauh teh. Kita mau di baso. oh resiko dia tuh Arka ka mana? Mas nungguan tadi. Sebelah mas sebelah kedua aing. Zaman mas kan datang-datang. Oi teh tadi ya aya naon dia Iya ya Arka. oh Teteh kesel yo jualan kartu teu payu-payu bae. Coba atuh order teh atuh tepai ku mah bikin bae karena counter deui bae lah Henteu maksud order ke depan sameut. geus laki-laki teh promokeun geus Oh tadi ngomong kos kitu kumaha. atuh teteh mah teh salah ngomongna orderkeun nya atuh promo lah kayak kuari mah modern promo. Teh emang kartu yang dijual sekarang gitu? Kartu, kalian kartu, lasen dijual ke tetehna. Dijual seberapa emang? Kita teh kan dijual 800. Bisa Arka mah kayak Arka kan jual bahan. Nggak sekabing bos tempel. Coba bos tempel bener. Waduh, aktif. Terus abe lempang bekitinya kayak mana? Oh, lempang. Woi, ya. Ngalamun bae dagang kartu ge. Oh, puguh mah aing meuli-meuli teh gini urang ngalamun mantak aya setan asup. Aduh manteng ngalamun aing modal segede meuli hiji acan. Ini bikin namanya kena kami. Ya mah asal we ngomong. Hai beli ke hiji beli yo lumayan buat ayaan kartu kami na HP na kumaha. Daripada teu laku dia mendingan bikunan bae kana kami. Balik ke kau teban dari masjid mengatakan gua baik. Kunon dia. Aduh. Hah, kunon dia. Mau geus saya geura neng nganter. Geus yo nganter aing. Geus geura aing nungguan di bae. Ih, anjing. Ya, aing geus aing nungguan di bae. Ih, anjing. Ayo. Saya ngadeukeun yaki gitu. Geus euy. Ih, itu pandelan mesin anu ngintip. Ih, oi. Bisa tuh. Bisa. Ya kumaha tuh pana. Geus kitu bae. Hei, tadi kan rekamannya diintip baik gitu kuai. Kan kada gunungan. Intip bae lah kuai. Wih, aku kenal tuh. Aduh, paling kotak bae. Oh, saya tahu. Tunggu bulan deui. Oh. Urang tangkeun be. Ayo, enak ieu mah. Nyawa.
Nih bocil. Ih, iya, di kamar mandi tadi. Ih, itu he. Ih, Oke, lamun ke ngintip panggiluan. yo budak ya bocil ki. Arka, sia naon ngintipan urang? Ih, kirain tas saha ke si bos ieu mah. Dan coba masih pelak gitu di kamar mandi tadi. Iya, naon urang basuh ke tadinya. Cai naon ke bos, bau biasa yuk. Ciki aing eta Arka. Ih, oh jabo jengkol, orang ciki. Ih, gila ai. Tebuk dia tah. Kerasa di bano gue, kamu orang. Aing apes amat woy medak dia kebrak baju aing. Kirain tas si pelak itu di kamar mandi tadinya. Orang ibu bos, aing isin atak. Ih, bawa si eta tadi dak intip urang. Untungnya urang segera kaburnya. Namun teu urang nu ka intip, ayo urang sampeurkeun ge yuk. Atuh saya. Woi, dia Arka tadi intip aingnya. Saha nu ngintip dia? Eta buktina teh bukti dia basuh dulu baju dia ge basuhnya. Geus kanyawan baeus kitu ngeles keneh. Bukan tas hujanan di rumah sebelah. Hei, sakieu panas ereng-erengan hujan cina. Sakieu panasna ini teu dulu dia. Dia mati nyaun. Di rumah sebelah mah hujan bae. Eta paling lagi. Alabatan kayak kaliput. Aku non budak kali we. Masalah tadi man ngintip tian. Oh. Urang bejakeun be. Urang bejakeun. Bener pel sekar. Si Arkan geus ngintip dari buntung dari geus kabur panggula. Saha yang ngintip dia mah bocil? Sok bisa bae aing teu ngintip ge. Pugu dia benar. Dia ngintip tadi bareng jeung kami. Oh, nyatong aku udah jadi lemak. Oh kan, hayo dia budak leutik geus ngaku cenah dia ngintip aing. Leutik geus ngaku mah nya nu gede teu ngaku ih. Nyahunya dia ih. Saha yang ngintip dari ya? Kageran amat. Budak naon eta kumpulan. Itu Hoi, ya naon rame-rame hoi. Kata si Arka teh dek ngaku. Budak leutik geus ngaku maneh teh dek ngaku. Oh, si Arka tadi disangkana masih Peron si Teteh. Ayo disebor tadi jeung sai. Maaf bos, maaf. Kurang gebuk ambil aja Mas. Ayo, Ampun bos. Aing apes amat, hendak digebugan itu budak. Budak ikan. Gara bocah sih ta. Aing ke situ, aing kena sasaran aja. Uyang aing dia. Bukan nyari rezeki. Itu terontok.